Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan SIM kuring Raka Rasetria di kelas 11 IPS 2. Bade macakeun salah sahiji di antara. Puji sareng syukur urang sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Agung. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, bari mana kana koda jeung kodor seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atau kejadian anu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kaina koda jeung kodor ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kesabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah. Jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Orang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala deuk nu hade deuk nu goreng. Sadaya pos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana qadar jeung qadar ieu ge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakeheula pidato ti SIM kuring upami aya cariosan anu pernah di hati abi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.